udah betah kieunya berarti angin sepoi-sepoi tinggal lembug anjir. Teu kudu make singgal lembug atau ai sepoi-sepoi mah. Beda eta teh. Nya beda atuh Joy. Pan sepoi-sepoi mah ngahiliwir lalaunan aing ngagelebug mah anjir ngagelebug angin. Ibarat kieu me jeung kuda beda. Me mah dicangcang, kuda mah dipecut jadi calana rana. Siapa? Lainnya lamun keur cuaca kieu pas di dieu anya ningali palataran eta ning tuh. Pikir ka itu tuh. Sok ingat mah heula aja. Asli Ingat itu tatunan muning kan. Oh, anjir mantap. Tawa mau poho orang teh ira-ira ge anjir. Baheula mah tempat ngangon muning euy nya di dinya teh. Kejadian tahun mana meureun eta nya poho kapewokan ge urang ge. Heeh. Resep anjir. Baheula mah. Momen paling hese dipohokeun mah ku urang anger. Naon? Neupan muning nempakan suling ya. Tah kalapa eta tah. Coba ieuh geunaheun Please Joy, please Joy. Maknya nih pan muning sih teh, muning ditiupan, ai suling ditumpakan. Soalnya bae. Sirah cek aing mah eta sia baheula nya eta loba diadukeun jeung muning sirah eta ngagicelek mah. Parah anjir. Mang hayu balik lah. Cing gaeng takak lagi lumayan jangan dioseng. Itu nyaho di horor di dieu. Lah horor burang Itu nyaho info tukang baso. ini kenal Tukang baso dipegat pocong di dieu. Anu meuli pocongna. meuli make naon gae mau bogaan duit pocong mah atuh. Ih, ku aneh nama ieu ya. Pocongna hangeun dihuapan ku tukang baso. Da leungeunna cenah di talian. Ih, Mang ieu, Mang. Opta pocong si aja ai.